Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Ibu Abila dinu pelajaran bahasa Sunda. Dina pelajaran bahasa Sunda ieu urang atos mincak ka minggu ka-12. Materi anu bakal ku urang dipelajari dinten ieu nyaeta ngeunaan ngawanohkeun babaturan atau memperkenalkan teman kita. Ya, memperkenalkan teman kita beserta identitasnya. Naon anu dimaksud ngawanohkeun babaturan? Ngawanohkeun nyaeta ngenalkeun identitas diri sorangan atanapi upami ngawanohkeun babaturan nyaeta ngenalkeun identitas rerencangan urang kanu sanes. Anak-anakku, yang dimaksud dengan ngawanohkeun babaturan nyaeta memperkenalkan identitas teman kita kepada orang lain. Nah, sekarang contoh percakapan daripada memperkenalkan identitas teman kita atanapi wawanohan, yaitu perkenalan, ada di buku kalian di halaman 39 dan 40. Contoh percakapannya seperti ini. Assalamualaikum wilujeng enjing Anissa, Cika. Waalaikumsalam wilujeng enjing Vera. Upami ieu saha? Sigana enggalnya ngalih ka dieu. Anissa, Cika, nepangkeun ieu teh Lia, alihan ti Sukabumi. Kamari dinten Sabtu ngalihna ka dieu teh. Solongkrong Lia sasalaman ka Anissa sareng ka Cika. Nepangkeun abdi Lia, nepangkeun abdi ge Anissa, upami abdi mah Cika, namung sanes Cika-Cika nya. Ah Cika mah meuni pinter ngabodor sareng resep deui ku geulisna. Aduh enjing keneh Cika mah tos kenging pujian. Di mana kitu Bumi Lia? Rorompok mah caket sareng Vera di Jalan Sukamaju. Nuju anteng ngalobrol sareng wawanohan bel tanda lebet ka kelas tos disada. Atuh barudak ge ninggal bararis bari tingku ciwes nyarioskeun Lia si murid anyar. Nah, jadi inti dari cerita yang barusan Ibu baca mengenai perkenalan, ya, memperkenalkan murid baru yang bernama Lia, ya, diperkenalkannya kepada Anissa dan Cika. Nah, itu contoh daripada wawanohan. Salajengna bagian B nyaeta diajar ngawanohkeun babaturan. Artinya yang bagian B itu kita belajar memperkenalkan teman kita. Berhubung kita belajarnya di rumah, tentunya yang diperkenalkan adalah teman kita yang ada di rumah. Ya, contohnya ada pertanyaan yang seperti ini. Saha wasta rerencangan tatanggi di bumi? Siapakah nama temanmu, tetanggamu yang ada di rumah? Dituliskan namanya. Lalu di mana kawitna? Dari mana asalnya? Yang ketiga, saha nami ramana? Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Yang kelima, siapa nama kakaknya? Dan yang keenam, siapa nama adiknya? Ya. Nah, nanti dituliskan oleh kalian di sebelahnya. Wanohkeun atau perkenalkan, ya. Ibu beri contoh dari pertanyaan yang tadi. Saha wasta babaturan hidup anu tatanggi teh? Tadi dia dijawab. Diwaler
Nami rerencangan abdi dini. Kawitna ti Garut. Nami ibuna Ibu Ani, nami ramana Bapa Dodi, nami rakana Dani, nami raina Doni. Tah ieu contoh anu kedah ku hidup sadayana di bumi diseratkeun dumasar ka kaayaan nami rerencangan nu aya di bumi nya. Murid-murid Ibu sadayana anu aya di kelas 2, anak-anakku semua yang soleh-solehah. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini mengenai ngawanohkeun babaturan atau memperkenalkan temanmu. Silahkan latihannya nanti ditulis ya, lalu dikirimkan kepada Ibu seperti biasa. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.